Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar official YouTube. Kumaha sadayana dadaramang? Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Ta'ala. Dibabarinan kasehatan, lahirna sinareng batina jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina balaina. Amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh pamirsa neraskeun hanca nu katunda nyaeta lampahana Arya Edan si Jawara Brog Malaikat dina lakon Warisan Iblis. Nu ayeuna nincak kana bagian ke-84. Satacan aki benar dongeng. Mangga kangge nu nembean manco nembean ngadangkeun ulah asa-asa di-subscribe heula ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen nya oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Hatur nuhun. Urang keureueuh dongengna bilih anu mulai nyawernya tiasa ka langsung kana seratan terima kasih gambar eceng di handap ieu video digeser-geser sakediknya ke belah kenca. Oge tiasa langsung ke akun GoPay, Shopee nya, ShopeePay sareng ke akun Dana di 085210982379. Urang keureueuh dongengna parsa makna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Guys, aku juga kita hidung jari mereka udah. Lengan kenca iblis rangkep jiwa. Lebat nyamber karena kitab hidung. Lengan katuhuna gumara tapi na masih gerak bikin ngahadang. Tapi na baik gerakan lengan gumara teh tekebat sabab iblis rangkap jiwa gancang ayunkeun budak malaikat hiu kubut ceras kepluk. Malaikat leanglat ngociak maratan jagat sabab lengan katuhuna ngadak pegat buntung disembat sikuna getih muncrat mancaura masihan beungeut jeung pakaian anu geus tutup. Iblis rangkap jiwa nuluykeun gerakan leungeunna pikeun nyamar kitab hideung tapi satengah jengkal deui kitab hideung bakal kasamar ku leungeun si aki-aki dugo. Ngadadak kadenge sorang guru tarik naker. Pikeun ka sakitu kalina pamirsa wewengkon gedung ombo teh kacaangan ku sinar warna koneng anu ngapurisat. Oge ku serat-serat biru anu marong hurung. Yakin lamun dirina moal kumaonam sabab mibanda aji batara karang. Iblis rangkap jiwa terus nuluykeun gerakan leungeun kencana pikeun nyamar kitab hideung. Manehna teu madulian kana galombang tenggelan anu datang narajang ka dirina. Sawaktu leungeun kenca iblis rangkap jiwa nempel kana kitab hideung. Manehna ngarasakeun hiji galombang luar biasa ngagebrag tuluy sakujur badan ngadadak kaku teu bisa pikeun digerakkeun. Iblis rangkep jiwa untuk kenang bari panonna molotot naliti awakna. Nyatana harita serat-serat biru kawas tali geus ngabeulit nalikung kana sakujur badana. Jawara kolot nu umurna geus 200 tahun leuwih eta sakuat tanaga baruntak. Tapi nyatana serat-serat biru teh kuat kacida. Teu bisa dibuyarkeun malah teu lila awakna kalah ka sapu aya kana dua tumbakna
ku tenggelan sinar koneng. Iblis sangkep jiwa ajeg deui nangtung netep ka arah hareup. Bari awakna masih diborogod ku serat-serat biru. Iblis sangkep jiwa teh kekerot, panonna anu saware katutupan ku kucuran getih menelik pikasieun. Tilu lengkah di tempat ngagolerna malaikat liang lahat, katempo ngajega nangtung jawara bedog malaikat. Arya anu bieun narajang ka iblis sangkep jiwa teh ngagunakeun tenggelan serat biru jeung panglebur jagat. Ulah wani-wani doa da kitab, lamun bung beung anjeun pegat ku bedog anjeun sorangan. Ancam iblis sangkep jiwa bari manehna ngerahkeun sakabeh kakuatan tanaga jerona pikeun megatkeun serat-serat biru anu ngabeungkeut kana awakna. Kuring apa kelemahan anjeun, jadi ulah wani-wani ngancam ka kuring. Kuring mika hayang eta kitab lain pikeun dipimilik sorangan. Walon Arya namalang. Bret kadenge sora kawas tali anu paragat, iblis sangkep jiwa harita bisa ngabebaskeun dirina nggunakeun bedog mustika anu dicekelna. Rupana bae bedog malaikat sanggup pikeun megatkeun serat-serat biru. Curela jeung iblis sangkep jiwa teh ngagajleng maju bari ngayunkeun bedog malaikat anu dicekelna. Keur kitu malaikat liang lahat ngajenggelek hudang. Ngagunakeun pangdengena manehna ngirimkeun tajongan ka arah Arya edan bari ngusap kitab hideung dina beuteungna. Arya gancang ngakiwar tuluy sukuna ngababad kana suku kenca malaikat liang lahat. Hiuk bret daligdeug solontod. Kumara dadalig deugan tuluy nyolontod. Bareng yang eta datang babadan bedog malaikat anu diayunkeun ku iblis sangkep jiwa atuh hiuk jras bret gepluk. Ayeuna mah leungeun kencana malaikat liang lahat anu buntung sapisan dihanca ku bedog malaikat. Getih deui muncrat ka mamana. Kumara anu geus tatuparna dadalig deugan. Dina beteungna masih kadenge sorang ngaguru laun sabab kitab hideung bieu sempet kausap. Samemeh leungeun kencana kababat buntung. Iblis sangkep jiwa ngarangsek maju bedog malaikat diheumatkeun deui tapi awakna saharita macleng tarik sabab kasapu ke kekuatan kitab hideung. Gumara ngagerung tuluy rubuh. Arya gancang ngagajleng dua leungeunna nyamber ka arah kitab hideung anu aya dina beteungna malaikat liang lahat. Tapi ngadadak kadenge sora anu nyarita. Wayahnya ulah ngarampah heula eta kitab. Arya ngarasakeun aya tiupan angin ti ulah kenca. Hiji leungeun ngadadak nyekal kana leungeunna. Gerakan leungeun Arya teh atuh jadi katahan. Arya angkat sirahna di hareupeun anak kiwari aya saurang aki-aki make papakean bodas. Janggot anu rapi panjang sadada eta aki-aki teh imut bari unggul. Saha anjeun teh ki? Kuring miharep anjeun ulah milu campur kana ieu urusan. Atawa anjeun oge hayang mibanda eta kitab. Cek Arya bari netep ka si aki-aki. Ampura, kapaksa kula milu campur, tapi ulah nyangka kaula mika hayang kana eta kitab. Walon si aki-aki. Nya harita sababaraha bayangan ngolebat tuluy nangtung teu jauh ti Arya edan. Arya ngareret nyatana maranehna teh Putri Sinting, Raden Mas Luhur Langit, Incu Dewa jeung Dewa Oro. Bayu Bajra, kadenge Putri Sinting kedalisan. Penting ieu anjeun apal, saha sabenerna murid anjeun, jadi ulah manjangkeun urusan. Si aki-aki make papakean bodas nu taya lian Bayu Bajra, guruna malaikat liang lahat.
Harita ngangkat kadua leungeunna, leungeun Arya anu masih dicekelna saharita milu kaangkat. Bari tetep nyekelan leungeunna jawara budak malaikat Bayu Bajra gogodeg tuluy cumarita. Kaulah henteu manjangkeun urusan. Sobat-sobat sadaya, kaula ayeuna apal saha murid kaula. Tapi asana teu mantes kaula ngantep saurang murid aya dina katunggaraan jeung kasangsaraan. Jadi caritan Bayu Bajra teu kebat, sabab kaburu ditempas ku Putri Sinting anu henteu sabaran. Heg. Ayeuna naon kahayang anjeun? Anjeun hayang murid anjeun? Los, bawa murid anjeun tapi tinggalkeun eta kitab. Bayu Bajra katempo gogodeg. Tuluy nyarita deui. Kaula mika hayang murid kaula sawutuhna. Maksud anjeun teh kumaha ki? Tanya Arya. Kaula apa? Murid kaula datang ka dieu bari makal kitab hideung. Jadi murid kaula ge ini ti dieu kudu tetep mawa eta kitab. Alon Bayu Bajra. Anjeun apal naon anu dilakukeun ku murid anjeun ngagunakeun eta kitab? Ceuk Arya bari narik mulang leungeunna. Bayu Bajra ungeuk, tuluy gancang nyarita sawaktu nempo Arya rek nyarita deui. Jawara budak malaikat. Murid kaula memang mengpar tina garis anu diajarkeun ku kaula. Ngaranna geus jadi sajarah hideung di dunia pasilatan. Sakaligus manehna geus ngotoran banget kaula di hareupeun kalangan dunia pasilatan. Bayu Bajra ngareret sakedeung ka arah Raden Mas Luhur Langit jeung Putri Sinting, terus nuluykeun ucapanana. Tapi saurang jalma anu geus salah jalan, nah katutup pikeun dirina babalik pikir, atawa neang jalan anu caang, nah hiji kasalahan teu beunang pikeun ditebus. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng di alpukaan ku afiliasi di Shopee. Pamirsa nu palai gulah galeuh naon bae tiasa klik dina selatan produk sareng link nu aya dina deskripsi ya dongeng. Diklik we heula pamirsa nu mana bae oge nya saparantosna lebet ka aplikasi Shopee nama pamirsa bebas. Bade meser naon bae oge, bade ngagaleuh anu kumaha bae oge teu langkung pamirsa nya. Teu janten patokan barang anu dipajang dina selatan produk atanapi dina link deskripsi dongeng mah. Mangga bebas diaki mah saparantosna lebet mah ngagaleuh naon bae oge nya asal ngalangkungan link nu aya dina dongeng aki. Ku pamirsa gulah galeuh di Shopee ngalangkungan dongeng aki. Malah mandar janten pangrojongnya kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosana. Urang teraskeun dongengna prung. Murid kaula memang nyeun kasalahan anu gede pisan, sarta ngalengkah ka jalan anu sasab. Sanajan eta teu dipikahayang ku kaula, tapi santeuna kaula milu tanggung jawab. Pikeun eta kaula mikahayang mau murid kaula dina kayaan wutuh. Kaula hayang ngabuktikeun ka ranjeun, yen bari nyekel eta kitab manehna bisa rubah. Ngawakilan murid kaula teh menta hampura ka ranjeun sakabeh. Bayu Bajra rengku hormatul wilalaunan rek ngangkat awakna malaikat liang lahat. Putri Sinting ngagajleng tuluy nangtung di sagigireun Arya. Kaula teh yakin lamun anjeun bisa ngarubah murid anjeun Bayu Bajra. Anjeun ukur menang indit mau murid anjeun, tapi tinggalkeun eta kitab. Ieu wanoja kawasan wanoh pisan jeung si aki-aki. Saha sabenerna ieu wanoja teh? Aing jadi beuki bingung, gerentas Arya dina batina.
Bayu Bajra kadenge kedalisan. Ukti ngabutuhkeun waktu. Kaula miharep anjeun ulah nyieun kaputusan bari teu mere heula waktu. Engke lamun murid kaula ngalakukeun hal di luar garis, kaula bakal masrahkeun diri minangka tebusanana. Sakadapan simpe taya anu nyarita. Bayu Bajra netep hiji-hiji jalma nu aya di dinya sedengkeun nu ditetep jadi silih tetep pada baturna. Dina kayan kitu ngadadak hiji bayangan ngolebat di barengan sora nu ngagrotarig. Ya! Disusul ku ngabarasatna sinar hideung anu dibarengan ku bau menyan anu tarik naker. Ingkah gorowok putri sinting bari ngagajleng mundur sakabeh jalma milu ngagajleng mundur bari masing-masing leungeuna ngagentak. Wut barasat, blesat, wus, buar, peledu, celagur. Kayaan di kedung ngombo ingeung deui bae, sora ngabledug kawas gunung bitu norekan ceulik sakabeh jalma. Sababaraha urang katempo maclang. Ku sabab dihadang ku sababaraha tenggelan sinar hideung teh langsung buyar beburisat. Tapi halet ieu nya nyieun malaikat liang lahat anu ngagoler di dinya awakna jadi milu kasapu maclang luhur tuluy ngagedebut rag-rag manitarik. Sawaktu galombang sinar hideung buyar, katempo Arya labuh diuk putri sinting jeung Raden Mas luhur bumi. Raden Mas luhur langit oge katempo emok bari ngahegak incu dewa katempo nangtung bari awakna teh oyag-oyagan nyekelan dewa orok anu meh-mehan manehna mental ka tukang. Ukur Bayu Bajra nu katempo masih nangtung ajeg sanajan kadorong mundur sababaraha lengkah. Hal ieu ku sabab Arya putri sinting jeung Raden Mas Handap bumi, Raden Mas luhur langit geus nandangan tatu sedengkeun Bayu Bajra masih jag-jag belejag. Di belah pentas, iblis nangkep jiwa anu bisa ngalepas bieu ngalepas tenggelan sinar iblisna nangkarak bengkang. Leungeun masih nyeklan bedog malaikat. Tejauh ti iblis nangkep jiwa katempo ngajoprak malaikat liang lahat beri kadenge humargung teureun-eureun ngararasakeun kanyeri. Iblis nangkep jiwa launan nguniang hudang. Ningali malaikat liang lahat ngaguler tejauh ti dirina, manehna langsung bae ngolebat nuju ke arah malaikat liang lahat. Tapi na Arya teu cicingeun. Manehna oge gancang ngacorelat ngahadang kana gerakanna iblis rangkep jiwa. Suku katuhuna Arya langsung meta ngirimkeun tajongan nu awah najong tolombong ngarah kana beteungna iblis rangkep jiwa. Hiu wu. Sanajan awakna kuat di tenggel, tapi lamun hayo-hayohan kena ku tenggelan lawan mah tanagana iblis rangkep jiwa teh bisa beak kakuras. Kusawab eta si aki-aki dugul anu awakna kawas tangkorak hirup teh gancang ngakiwar ka belah kenca sawaktu ditarajang ku Arya dina gerakan iblis malih warni. Hut plos tajongan jawara bedog malaikat pos ukur ngahanca tempat kosong. Di kenca iblis rangkep jiwa langsung ngahembatkeun bedog malaikat kana tak-takna Arya. Sinar koneng ngolebat hawa panas nebak tarik Arya anu apal kana pibahayaeun. Gancang labuhkeun badana rata jeung taneuh tuluy ngagerentel dihanap. Bareng jeung poosna serangan iblis rangkep jiwa suku Arya ngababad tarik bincurangna si aki-aki dugul. Hiuk duk. Dua suku diadu teas. Sanajan iblis rangkep jiwa teu ngarasakeun kanyeri. Tapi awakna mah tetep ngoleab labu. Blug manehna labuh nangkuban beungeut anu geus ancur teh ti susud kana amparan keusi.
Tapi awakna iblis anggap jiwa teh bener-bener kuat, tangguh, teu babari pikeun rubuh. Manehna gancang nangtung deui, nempo musuh can sayaga bener, Arya teh gancang maju bari ngirimkeun tenggelan malang putung ngarah kana dadana iblis sangkep jiwa. Hiuk sewuk iblis sangkep jiwa teh inca balilahan. Manehna geus ngijir lamun moal kaburu pikeun nyingkahan panarejangna jawara budak malaikat. Si aki-aki dugul teh tetep nangtung di tempatna, tapi sawaktu pereupna Arya rek ngageduk pisan ngahancakan dadana. Pereup kencana mata ngirimkeun tenggelan batu karang ke arah dadana Arya atuh teu bisa disingkahan deui. Hiuk hiuk buhuk. Aduh. Arya ngagoak awakna meceleng satumbah ka tukang. Tapi na Arya masih bisa ngimbangan awakna, manehna salto sakali. Tuluy ajeg nangtung deui, sedangkan iblis sangkep jiwa ukur kadorong mundur 3 lengkah. Bari ngagerem ambak leungeun kencana iblis sangkep jiwa harita didorongkeun ka arah Arya. Barasat. Tenggelan sinar iblis ngabarasat deui narajang ka arah jawara budak malaikat. Arya teu cicingeun manehna gancang ngadorongkeun leungeunna bari dampal leungeunna meber hiuk wucrat. Cai es muncrat samemeh hiji gelombang ngadius tarik mawa hawa nu kacida tiisna. Tenggelan inti es warisan ti Dewi Es dulur sapagurana Ki Genang Panungtun tea dipetakeun ku Arya edan harita. Barasat wu duar peleduk celegur. Deui kayaan di gedung ombo kawasan nu diamuk kulini badag. Keusik mawur mancawura. Cai kedung muncrat kaluhur bari tuluy ngagalombang. Arya jeung iblis sangkep jiwa harita bareng meceleng ka tukang tuluy ting gedebut lalabuh. Arya beungeutna katempo pias bari awakna ngageter getih kental ngalay tina sela biwirna. Awakna teu puguh rasakeunana nyari satulang sandi. Sedangkan iblis sangkep jiwa nangkarak wangkang. Awakna katempo ngadeg-deg kawasan nu kabulusan. Leungeun kencana katempo dibungkus ku lapisan es. Malaikat liang lahat anu suwe mah sabab deket jeung bentrokan 2 tenggelan sakti atuh deui manehna teu bisa ngalindungan awakna. Badana meceleng mumbul kaluhur tuluy ngalayang, ragragna pas pisan ukur 5 lengkah di belah kenceun iblis sangkep jiwa. Dina kayaan kitu kolewat jeleg. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya bodas. Geus ajeg nangtung di tengah-tengah amparan keusik. Atuh kabeh oge mancrong ka eta awewe anu harita leungeun kencana ngelek boboko jeung leungeun katuna nyekla nyiru anu disuhun di laluhur sirahna. Kabeh geus apal bahwa eta teh si Ibi pemadam kelaparan. Pamirsa. Aing mah ieu narungguan Ibi nya geus lalapar mun geus bareakeun tanaga ieu. Seksi konsumsi dongkap ieu. Sok mangga jarajan heula tong ngaharuap heula beh tanaga jerona karumpul deui tah. Awu anu amis raos kareuit matak dedeyeun sok. Tah ieu kuku rawu alias surap jagungna sok. Sok geura. Ngaraleueut heula taruang heula jarajan heula ieu. Oge pamirsa sadayana sok jarajan heula jeung si Aki kainya. Pohanya. Aduh kukituna kuno rojolna pemadam kelaparannya seksi konsumsi Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Arya edan si jawara bedog malaikat dina lakon
warisan iblis. Syak urang teuneun dihandelem sieum gesan sampereun, urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu panungtung pamirsa. Iblis rangkep jiwa malaikat liang lahat oge Arya Edan ngalalakon teh saepisode atanapi sabagian deui nya. Kumargi warisan iblis tamat di bagian ke-85 antosan wae nya, mugi-mugi enjing tiasa dipedar. Pamirsa sadaya sateu acan aki amit mungkur sakole batah ngabsen heula nya ka Mancumani anu satia aya sawe aya Kang Akamal Anissa Cianjur Pasir Kuda hadir saudara hatur nuhun. Amang Asep Manilami mang antosan lanjutanna teh sumuhun kumargi kabanjiran naskahna raksaknya janten amangna alias Akina kedah nyerat ulangnya ngarang deui ieu carios kumaha teu da lami deui butuhkeun waktos pangintennya kangge ngarang deui mah tapi nyerat deui mah kitu pamirsa da kudah ngawang nyawang-nyawangnya kumaha ngawang-ngawang heula. Kang Reza Ratib ti Abah Muda Garut. Hatur nuhun Bah antos hadirnya. Salam kenal oge. Kang Rasim Haji matur nuhun jempolna sareng ecengna ti Karawang. Kang Ade Soekarno oge selalu hadir nyarengan aki hatur nuhun. Pang Beni Hendarman oge hatur nuhun pisan. Pang Rojongna di Cibebernya oge Pak Ustad Hadis. Panjar Patroman hadir mancoki saraya dongengna hatur nuhun pamika tampi manya Pak Ustad. Mangga hiburan bari sugan aya bulungan sakedik dua kediknya. Kang Den Rustandi teh ti Padang hatur nuhun Teh Leli Agustianti oge putra kadua ti urang Ciamis teh aki sumuhun hatur nuhun urang Ciamisna. Kang Amin Aminuddin di Garutna, Kang Hen Pilih anu hadir di MS 13 Cibiru, Kang Wisnu Walyana nya di Ciroyom hadir, Pak Haji, Teh Haji hatur nuhun hadir tas Kang Wawan Setiawan oge nya anu sakulawargi di Uni Emirat Arab. Mugi sehat walafiat. Amin hatur nuhun pidona. Kang Dedi Johandi ti Garutna, Teh Yulianti ti Cianjur Makkah. Kang Asep Saipullah di PR Cimahi oge Kang Asep Suherman di Bekasina. Amin hatur nuhun pidoana. Kang Prabu Arjuna oge nya raramena ki muhun mangga panungtungan ya saya episode deui. Telina Imut oge ti Palihan Bandung, Tentan Tambadani, Teteh Tami Maliha di Ciamis, Kang Setia Budi nya Jawara Kopi Saktina. Kang Andi Andri teh ti Palihan Garut Bogornya ya Jawara Sena Hiber ya mah ya. Hiber kapalih dieu nya urang sangap. Teh Yulina Belia Wilujeng Wengi manco akiku hatur nuhun Bu Dokternya aduh nyarengan tas akinya aduh. Hatur nuhun dikapungkur mula. Pamirsa sadayana aduh sakitu heula nya tong tiasa kapihatur wengi ieu salam ka sadayana boh nu dalam negeri di luar negerinya. Ku mugi sararukses sadayana lalancar sagala rupi urusanana aya dina karahayuan kasinugrahan kabagjan. Amin ya robbal alamin. Akin amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hancur.